Wah, bikin naon san? Ya orang nyobaan ya, ada mau nih tek-tek. Cobaan nih rasanya dina hau kumaha. Wah, nya Ada can asa can pernahnya. bangun-bangun Rasana jigana lebih ya, nikmat juga nikmat ya. Nya ai biasana kan orang teh ngaliwet gitu nya. Enggak, ayo nama jam sakit mah cocoknya nih tek-tek juga nanti. Nah, kan lamun liwet masuk beda rasana teh lebih gurih. Beda we lah jeung tinu kompor, tinu ieu Komo tirame di komo. komo teu meji komo. Wah. Urang cobaannya tina hau ieu kumaha baraya rasana. Cobaan ya tek-tek na hau. Lapar ieu mah nya. Lapar liwat dah lami. Duaan masa kepala rugung liwatnya. Ami tek-tek lah. Abah jeung wada barogo di kana ya. Wah, sama terus kemana meureun abah jeung uam. Oh iya bahan-bahan teh sakieu nya. Simpel Simpel gini. bahan nama. Salah nama ada tinu ieu gitu saya rasana. Ya. Hoyong langkung nikmat, langkung lekoh bumbuna. Kurang tambahan di bawangnya ya bawang berem. Bawang bodas. Bawang bodas. Cengek nama moal seueur-seueur ting. Nyeri Pilih lamun. meledak. Kami ieu meureun bawang daun. Sareng endog. Siapa? Ayo orang kibrikeun. Tuh tinggali simpel ya nama. Bahan-bahan nama. Simpel ya. Cuman nu janten cita rasa teh dipasakna dina hau. Beda rasana ge. Cita rasanya beda. Lebih maknyos. Ieu mah bahan-bahan aya lah terjangkau. Terjangkau ya mah baraya. Aduh pasti di Pastilah ka warung oge moal hese. tah pami hoyong langkung nikmat mah kedana aya sayurana. Oh, pakai engkolnya. Kedah nama tapi jika nanti bini warga. Tos lah nu aya we. Rempahna ieu. Ieu rempahna ieu bawang bodas sareng bawang berem. Kami bawang daun pokoknya mah kulawargi bawang we mah. Perbawangan duniawi. Wah mau bau kelek. Moal juga perindapan. Kayak kieu da apunten we abah sareng ua sanes teu hoyong ngajak da pasti lagi tos karerek kayak kieu. Abah mah tos tibra jeung uam. Kieu lah. Biasana wakobra nu sok masak teh jeung abah. Ieu da ayeuna mah wayahna we meureunna. Gunung Ngorah geula. Sarape terus di mana tadi? Kantun naon deui ieu teh? Ayeuna mah kantun ngagodog mihna heula tah baraya mihna ngangge mie kocok Cianjur kocok Bandung. Saleres nama mie nama bade naon wae ge mangga mung panginten da teu aya mie telur. Nu ayeuna ieu nya. Ayeuna ieu. Tah ieu engkeun si bumbuna nu lebetna bade digebruskeun mangga bade dipisah mangga eta. Kumaha resep tapi ayeuna mah urang gebruskeun we. Adukeun jeung bumbu ieu ya. Reng-rengan bawang. Kayak orang tambahan kecap. Cek si uwa teh mah nyari. Urang bodogeun lah caina ye. Dari dina hau mah biji we. Hiji-hiji ngagodog heula. Karaos
Tuh tina buyung. Nah, bumbuna bikin orang gebruskeun sareng perbawangan. Itu lamun ditambihan sayuran juga nate wareg teuing. Orang teuingnya. Ayo orang damel porsi duaan lah. Maksud itu. Saresna mun ditambihan sayuran mah jadi 3 itu. Kanggo 3 gamieun. 3 porsiun Ya, ya. 3 porsi. Sok wareg teh sasade da mung 2an. Nah, ibaratnya ya tong bekah teuing ah. Oh, nya ditiriskan dulu baraya. Dituuskeun. Uskeun heula. Nah, ini cairna piceun. Terus dipiceun gentos ku minyak kurang ngegoreng heula bumbuna. Teruskeun piring emak ya. Minyakannya sealit. Bensin panas lah. Ndogla. Diracak dulu gini nih, diracak. Racak lagi. Tah ayeuna ieu nya Ye, lebetkeun. bawang bodas, bawang berem, bawang daun jeung cengek, kudus. Coba tinggal ngebual lagi beda rasana guys. Cina dibikin kasengnya pula kayak asap. Terus mulai rada sengit ya, terus rada garing bawang tambahan nih. Sacekapna we nya. Kapna we lah. Kayak salah misik nih tek muda kedaya carian. Mie kaya mah mie goreng. Terus mulai rada ngagolat ke China orang tambahan kecap ya. Sakit tuh nanti. Isi kirang. Sengit Barangnya selaras nama di Cianjur tukang mie tek teh rasa mah tetap kajadi kulantaran anjeun nama masih kene ngangge kompor semawar ku minyak tanah. Oh, orang Jawanya. Ya, orang Jawa hungkul. Seueur teh sabaraha dami nu ditanggung. Yang Terus lewat. jarang ka lembur ayeuna mah di kota sisirna teh. Di kota wae
Kan pasti rasana dina hawu mah seungit lagi. Ya dengan pesan si Uwa Kobra yang ada marak piring teh. Aduh. Kayak nawe dina ieu heula duaan nih sia. Angkat asak. Lami teuing mah pilih jadi tambang. Caina mah Kantun dinikmati. nah baraya bilih bade ngadamel di bumi simple ngangge mie naon wae gitu biasa sok ramikeun ya YouTube-na bilih penasaran hoyong masak naon wae ya kinten-kintenan lebih nahu mangga ramikeun dina komen mungkin Orang cobian menu-menu request biasa request orang cobian menu lainna. ya China teh aja nih sesah tuh Ngagibrig ya, aduh. Cek Wakobra mah ngagibrig. Wakobra tinggal ngagibrig ya. Abah tinggal ibah. Wah tibra ya si Abah tibra euy. Abah jeung Jang Aji tibra Aji tibra. Mang Cocot komo Mang Cocot. ya para ya leut orang lap lah pilih kotor tuh tuang kasadana ya tek-tek kerupuk nama saya Indomie street food ya gitu si bumbu jerona tadi dicil digebrus gini cuma ditambahan ku rempah-rempah manehna ya makan tadi lemas kayaknya mandi iris nah mungkin di asak ting sebetulnya dia kan nungguan ngagolak gua mau lo kayak gebruskeun ya. Ya Nepi kalebis gitu. Papar. Disanggup disangguan mah. Sakit itu paling ten baraya lada ya teh tong hilap di komen di like sarang subscribe sarang pami aya nu hoyong request ya masak dina hau sok komen kayaknya masak naon deui bilih penasaran sakitu paling ten nya kibrigen